Mang. Mana mang ngarewas wae. Lain bejana cek si Bibi. Amang murung wae di kamar kunaon. Lo amang teh bieu teh geus kamusibahan. Kamu si bahan naon, Mang? Aduh, Gusti. Kieu lo ieu kudu dicaritakeun mah. Sok kumaha. Duit ieu mah. Heeh. Duit teh geus di kantongan atuh. Duit teh. Tah kantong ieu mah leutik atuh tah, kantong ieu. Leutik ieu teh. Leutik ieu teh. Itu mah gede itu mah. Eusina teh duit hungkul. Sakantong teh. Mobil 2. Mobil teh 2 alanyar emang teh. Leungit tah sekaligus. Leungit kunaon kudu maling. Aduh, hari musibah itu teh. Saha nu apana. Gusti. Ampun lo amang teh ieu teh. Matak tadi teh keur mikiran eta we duit jeung mobil Gusti. Lain aya kudu maling atawa kunaon. Kieu dan salahna mah itu tuh bibi maneh. Si Bibi salah naon juga ka si Bibi. Lieur bibi maneh mah. Amang atuh keur tiba-tiba sare. Heeh. Ngimpi eta menang mobil, menang duit. Coba dihudangkeun atuh. Leungit tah atuh kabeh teh. Jadi duit jeung mobil teh impian. Nah impian. Ada sugan teh manaon ngadengkeun jelema burung kieu Mang semua bener. Hayu Mang bade nguseup abi Mang Oh, sok. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam.